Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rasa Putra Pauji di kelas 12 IPS 4 bade baris mintongkeun monolog kuda wajah ku Jinura setelah cana hampunten bilih tenapi duaya kalepatan seorang seueur kekuranganna lajeng nyakseni sabarana saya ngerti nah betlai kieuan eta sebenarnya gara-gara Instagram puntennya jeung waras mana anu daek asup ka geng motor nah akang nu aya di dieu bakal masihan deui ka palaputrana pikeun lambat ka geng motor ngapan atuh image-na ge goreng mata masyarakat tukang mabok tukang gelut tukang ngalanggar aturan paket kulit patoan buk gondrong ya nya namun mamah saya nyaheun saya siga kitu beureun tangtu kana histeris teh pasti saya dibawa bareng ke psikiater mun teu ka asrama jujur we ayeuna mah geus teu usum geng-gengan nanaonan kikituan santisieun tidur di tempat kabeh ge tiara heula nyapan so kakulah teu nanaon da sadari lagi kitu hati sekon gear meureun masih sok ngalempeng di jalan teh eta culan-culan di jalan tol ge pek wae pan mareneh nama toga baking na kuat yes baking na temennya baking tapi saya nyau pisannya struktur dijaduk nyau di pupuhun tahun 80-an mulai nanti jadi pengusaha juga lah pika bro seangkatan nyaho sana jalan ruangan ieu poek tapi saya mah kepalingan tejo tuh nu narangtung di tukang senior unggul ngaranna teh Kang Yuga, Kang Heru, Kang Bobi kumisna baplang anu make kacamata nu jangkung begang juga nyere teu meureun abdi membadag nah abdi mah hormat pisan ka Kang Bobi eta anu menangkeun Young Programmer of the Year gitu. Tanya Kang mun data-data perusahaan yang pisan tadi pautna teh kudu dokumen negara SMS jeung telepon BBM jeung segala aktivitas media sosial dupi Kang Heru unina nyen email akang disadap ka ade Kang cuman ayeuna mah kedah ampun 10 menit hampurannya ieu mah 10 menit ka mana kudu diterima jadi anggota mimiti nama tina Instagram gara-gara si Astrid ye mostikeun foto si Arik Martinez bulan punten jadi saya ngajelenging keneh saya di berita tadi Arik Martinez teh pemain sinetron sabulan cempleng si Arik Martinez teh jadi avatar si Astrid di Instagramna avatar foto profil lah avatar teh bawahnya gaya nama saya nya hiji poe saya eta saya teh hari pertama saya can nyaho sa di motor komo sinetron tuluy si Astrid emang bari centil contohnya pacar aku cenah keren gak dewa coba etah pacar aku cenah anu kitu disebut kerenan kene saya atunya apa adik gadis gitu saya terima atunya nah ya Kang panas balik sekolah saya langsung dibeling Arik Martinez si goreng teh manehna aktor sinetron nu keur dipika resep nya loba pensna tapi pannya Astrid mah teu manehna jeung saya sok ganti jadi ranking ka hiji di SD kene jadi ketua jeung wakil ketua komputer klub di sekolah mangsa babaturan mangsa poster boyband Korea manehna mah
pasang poster sistem periodik unsur kimia. Nah gue muncul aduh jadi masih gana lain awewe itu bagi ke Koreaan jika laki mainnya. Nah sih mau bikin tuh buku macam buku lagi nanti minimal dokter lu kar itulah. Nah di ya adalah kayaan ya saya teh populer ya di sekolah teh gara gue suka kade jaduksnya. Saya teh jadi anggota di jaduks satu nantinya di jaduks jaket belum nanti ya sanajan cendi inisiasi kabeh yakin saya mah diterima jadi anggota nah atuh kemana-mana di sekolah saya ditutupkeun ku bibir tingcuis budak laki unggul cieun jeung hormat budak awewe cara di JT BT jujur saya ngaresep Kang. Jadi geus disebutkeun saya mah jelema teh jadi tartib di samana daftar ge mau saya geus nyaho sagala tapi ayeuna mah saya yakin ya hayang jadi bagian di jaduks naon we nu saya nyaho nya saya nyaho ya ti jadinya saya nyaho ya ti internetnya jeung saputarana ya saya hacker ya gigi saya hacker. Saya yakin tenaga ilmu jeung koneksi saya mah dimanfaatkeun pikeun kepentingan di jaduks kan jadi anggota di jaduks. Saya daftar di jaduks lantaran boboh kawewe hayang katempo gaya we atuh gerak we jiga nonton sinetron jiga si Alik Martinis ketika resep si Astrid teman gaya settingnya. Nah saya tuh diterima saya jadi anggota Kang di jaduks malah kita di jaduks lupang keren lah Kang aduh jadi idina lah nya bukan nama itulah meureun enten biaya kalepatan tina pacarisan terus sur kakurangan tina videona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.